Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Wak, kumaha hubungan budak Wak jeung kabogohna teh? Uang geus ditah putus. Putus. Terjadi kawinnya? Oh, nyata. Emang kumaha make terjadi kawin? Wana we teu satuju ki. Emang kumaha make teu satuju? Ternyata ki budak gua jeung kabogohna teh beda agama. Sarua jeung urang ari kitu mah. Emang mana jeung si Irma geus putus gara-gara beda agama lain ki. Lain beda agama, aya urang mah. Terus perbedaanna naon nu matak putus jeung si Irma teh? Urang jeung si Irma putus gara-gara beda etnik. Dodi ai maneh kunaon ngalamun wae. Terus kumaha eta hubungan maneh jeung si Iya bedana putus oge? Mata kurang ngalamun wae ge putus di sia. Emang kumaha hubungan mana jeung sia mata putus teh? Kan dari anak gua mah jeung kabogohna beda agama. Maneh jeung si Irma kan beda etnik. Tah ari urang mah putus jeung si Iya gara-gara beda jenis kelamin. Kada saya paham ya. Maka jeung beda kelamin. Maneh putus gara-gara beda jenis kelamin. Dengan itu jelema koplak. Bolehna tinggikeun ku aing koplak. Nah, itu mana karoplak mah?